Nyuk galut ikarukun nutur ngacat para wali. Ih, naon? Dia Pak Wakil keur ngarambet ieu. Eta kan geus carang kitu ngarambet teh. Ti tadi ieu cenah eta. Ih, lamun jadi jeung wakil mau bisa turun ka sawah kieu. Mau tiah ngarambet wakil ge cicing we di imah. Ngurus budak. Di imah teh mau ditah ka sawah lah bukan wakil mah. Udah kumaha Pak Wakil, ieu kuling ngarambet oge duitna mah geus ku si Jepri dicokoti heula. Anu nitah ngarambetna, urang tinggal ngagaweanna we doang ieu. Iya, kuat kitu teh ka pamajikan teh. Nya kitu urang lanjut deui Pak Wakilnya kajen lang bersih oge da geus dibayar teu ngeunaheun kumaha tuh. Heeh, sok. Ya jangan ieu mah ari duit geus beak mah eta. Jangan jajan nya. Duh meuni Heeh, nya. Pak Wakil mi bager pisan nya. Oke ka ditu lah nya. Ayo. Nuhun Pak Wakil nuhun. Juga